Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sonten baraya-baraya nutos manco di YouTube Abah nu di mana wae ayeuna. Saya Abah menuju ngarengsekeun ya, ngarengsekeun Semar Bali. Tuh ieu baraya. Ieu Semar Bali teh baraya. Saya dan badanna mah sami juga Semar Jawa Barat. Dia kantun ngawarna apa gitu. Dia beraya. Dia lanjut beraya. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Kita baraya bah Bali Semar Bali mah teu hideung warna abu. Baraya ieu. Tah, nanti sami baraya gitu. Di karondan lembe sakali itu ku Abah di dubelan.
baraya-baraya kami ngechat teh kada sakitos kieu, terutama mah di nu penghapuasannya kita kangge baraya-baraya baaba tujuh dia lalajar nah hamplasna kada dugi ka sae eta dicek ke sae. Tah itu panginten baraya-baraya anu ngamerjogikeun hasil karya Abah kantuna wae di Bandung aya. Sareng di IG aya, di Facebook aya. Ka baraya-baraya Abah nuju di alajar ngechat. Semangat terus baraya terus ka baraya-baraya nu bade nu aya minat belajar mangga kantun ngitungkeun nomor WA na ka Abah. Tah pangitan sakitu baraya-baraya saya pengen baraya-baraya ieu teh awal teh Semar Bali sami seperti Semar biasa tuh. Yeah. Oh, baraya. Jatan nama kieu. Aya engke ditarik ngage benang ya baraya. Bos Panji itu wayangnya sudah selesai, tinggal dipasang aksesorisnya dan ini sedikit di sabuknya tinggal di batik gitu. Nah itu Bos Panji insya Allah hari Minggu dipaket insya Allah. Nah, mungkin gitu ya Bos Panji, ini perakitan wayang Semar Bali sudah 80% beres. Nah itu mungkin cukupan dulu sampai di sini. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.